Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawa daun ujung angen ka kolam rek mawa pelok duka laun duka kangen ya kaki dalang kaciri ieu ngajawab salamna masih kene aya nu molohok uyos akan al jadid ladid nu anyar mah sok amis walau kanal hadid sok sanajan teas gitu. Urang ngabuka heula salam sakedik supados tambih barokah supados bereferensi jadi urang ngamalkeun ngucapkeun salam mu imang ngawaler mungkin teh bukan hanya sebatas dina waktos di panggung tapi sing tiasa kaamalkeun di mana urang tepang jeung dulur nusa ikhwan nusa Islam nusa iman rek di mana wae aprokna mangka urang buka heula milari dina kitab Wasiatul Mustofa. Kitab naon cenah mamah kade lain busiat kita ya kayak bapaknya soalnya naon kaciri ya bapak-bapak tara ngadidik kabojona salam tara tuh nya pan bukti kayak bapak tenang ya bapak mah dangukeun aman pokoknya jalur aman bapak jadi ngisi talangan insyaallah ya. Dina kitab Wasiatul Mustofa anu ngarang eta kitab wastana Syekh Abdul Wahhab Asy'arani kirang langkung usia kitab tersebut 500 tahun. Dina pasal terakhir ieu sasangem Kangjeng Nabi nu langsung ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah saur junjunan ya Aliyu he Ali ibda malakita minal muslimina bisalam kan wae teu kudu di papa ya tama dalila ece dangukeun nya ibda malakita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu isyrina hasanatan kirang langkung pimaknaeunana kasepuhan bini sepuh pangapunten bilih lepat pangarsanya he Ali urang lempengkeun surahna di mana anjeun aprok jeung batur sa Islam rek di mana wae ibda kade awal pembicaraan urang kaluar cariosan nu pertama bisalami ku kalimat salam nu biasa assalamu alaikum Allah ngajaminkeun di mana jalmi tepang jeung dulur samemeh ngomong naon-naon dikawitan ku lapad salam yaktubullahu lahu isrina hasanatan Allah nuliskeun keur jalmi nu ngucapkeun salam 20 kasayaan. Alhamdulillah. Nah. Sim kuring ngucapkeun, ibu ngajawab, pemuda ngajawab, bapak-bapak ngajawab, berarti kenging sabaraha di mana jalmi nu ngajawab kana salam kenging kasayaan dituliskeun ku Allah eta mah arba'ina hasanatan 40 kasayaan. Subhanallahnya gagahnya ajib deh ajib deh muga-muga nu ngajawab salam tadi sing kabagian 40 kasayaan amin ditamahan deui ayeuna nu kadua engke can ngajawab ayeuna mah nu tadi can ngajawab berarti ayeuna kaayuman nu tadi atos berarti menang 80 nu teu acan berarti kakarak menang 40
nu 40 nu atos ibu-ibu nu gaduh cita-cita hayang Magicom lempang sorangan aya ibu genah sok atuh mama boga Magicom lempang sorangan nyokot beas keruk ngisikan sorangan nya ngomong we Magicom teh aku sudah siap dihakan kan kapungkur ngadangu kieu bahasana jang engke mah di mana-mana lamun ujang hayang ngomong jeung urang Jakarta jeung urang luar negeri teh jang teu kudu ngagidiga ditu engke mah bari diu bari modal daleres eta daleres ayeuna mah bade nelpon lewat naon bisa ngobrol balik ngobrol unggul tiasa patepang wajah ayeuna Masya Allah matak nu ayeuna seueur anu nikah awewe di dieu lalaki di mana bisa kitu tah ieu subhanallah ku kemajuan zaman matak tong alit mana urang teh Gusti abdi mah hayang sejadah anu make pos helikopter gitu nya sak urang kawitannya sakali deui siap siapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nu kadua sing janten panganteur dihasilkeun cita-cita urang sadayana sing ngengengkeun derajat nu pang tinggi-tinggina da teu aya deui saur Syekh Jarnuji dina kitab Taklim karanganana derajat nu pang tinggi-tinggina eueuh deui lintang ti maot nu husnul khotimah meunang magfirah Allah meunang rahmat Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Sadaqallahul azim maknane wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna karomatal auladi barakah fa inna karomatal auladi ibadah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrah Allah Subhanahu wa taala dina wengi anu mulia dipaparinan sehat wal afiyah urang sadayana tiasa rurumpaheun ngahadiran kana pangulemna guru urang sadayana nu dina raraga thalabul ilmi nu dikemas dina acara tasyakur walimatul i'dar pamugia kasehatan urang sadayana sing ditambih-tambih ku Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kalih kautamian salam ay makrunan bita'zim sapapaosna masing dilimpah ruah curahkeun ka pemegang kunci syafaatul uzma nu parantos ngajaminkeun ka umatna Kangjeng Nabi moal wakalebet ka surga saur Kangjeng. Ya Allah abdi widian engke di akhirat kami moal waka wantun lebet ka surga lamun umat kami can lebet ka surga.
mata kurang ngabuktikan dina wengi ayeuna ngawaskeun sallallahu alaihi wasallam dina engkin disebatkeun jenengan Muhammad sia. Mugi-mugi urang sadayana masing kenging syafaatul uzma timantena wasta jungjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Kalayan mugi-mugi urang sadayana teras nuturkeun kana sakumaha ajaran panutan urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Kapayunan kersana Al Mukarrom pangarsa Muratibul Auqoh pangarsa Guru Jisim Kuring nu sangat tipi hormat. Alhamdulillah anjeunna nyangem dina sasih Rajab tepang ayeuna tepang deui. Ari panjang umur bari cager mah alhamdulillah nya. Bari teu aya codeka urang teh tiasa tepang deui. Kapayunan guru-guru pribados guru urang sadayana pangarsa apa nu parantos sambutan ka urang sadayana anu sami para asatid para kiai anu anom anu sepuh sadayana nu sangat dipireueus dipiagul dipihormat ku Jisim Kuring. Doa di sadayana marantana sarena sing tararambih sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge teu hilang kakersana anom akhinal kirom pangarsa anu parantos hadiah oge anu parantos qori anu sangat dipihormat. Alhamdulillah bojona saurna ti Bandung jadi sakabupaten jeung Sim Kuring. Mohon ari anjeunna mah Bandung kota, Sim Kuring mah Bandung burat baret. Mohon. Jadi palih dieu keneh paleuweungan Sim Kuring mah. Mohon alhamdulillah. Oge teu hilap wabil khusus ka kersana pangarsa Guru Sim Kuring Kiai Anom pangarsa AA Cucuk pun biang di Bandung nuju ngantunkeun anjeunna komen ka Sim Kuring ngadoakeun alhamdulillah. Nuhun Anom. Mohon tos ngadoakeun ka Ibu Sim Kuring ayeuna teh nuju dina kuburan ibu teh. Ulah. Ulah. Lain naon bisi piomongan bisi jeung bapa yang hudang. Pan bapa geus ngantunkeun duanana jadi Sim Kuring teh yatim piatu budak yatim beuki nyatu. Atanapi gelar abuya nya abdi teh butuh biaya. Mudah-mudahan ayeuna eta mah tos qadarullah nya ketentuan Allah. Justru urang ayeuna sebagai putra sing bisa neruskeun kasolehan kasolehahan nu jadi inung bapa urang. Hakikatna budak soleh hakikatna budak solehah teh neruskeun kana perjuangan sepuh urang anu sararaena ta eta disebut solih solihah ya. Sakeluarga sareng eteh oge nu dipihormat si Kasep anu enggal keneh digelisan nya dikasepan dipangantenkeun nyata ku acara walimatul iqdar. Doa di sadayana khusus kanggo nu Kasep putra ti guru urang sadayana kersana Anom. Mudah-mudahan anjeunna sing enggal didamangkeun oge sabada damang sing tambih soleh oge sabada soleh anjeunna sing paos yuswa sehingga janten kabanggaan Ibu Rama kabanggaan negara khususna kabanggaan dina agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah tu paling pangkernya. Tasyakur walimatul khitan afham mau aulian bastia nya atanapi jimoy eta teh jimoy teh naonna panggilan nyajang jimoy we mohon pan aya gemoy nya mohon aya jimoy aya gademol. Apal gademol? Gademol teh gede modal. Matak eta istri lamun nu montok bohay ih meni gademol cenah kade ulah bunga teh nya keur mah gede jorok modal teh. Nya berarti panggilan geget ya teh nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Putra kedua di pangarsana AA Cucuk SPDI sareng Ibu Siti Aisyah SD nya sarjana dapur mohon gitu pan aya sarjana kamar SK nya lamun SH mah sarjana humor mohon oge tabligul Islamiyah bersama mubalik. Aduh tuh itu nu kasepna oh bener gemoy ning anak teh euy
dicook Rojab kamari teh nya ku simkuring kori pangarsa ASPDI alhamdulillah tuh wing keur molotot yang si Cepot tuh belah ditu cek budak teh tadi tuh si Cepot tuh bogana datang cenah nu katempo eta budak arapaleun hei Cepot Cepot ulah kade ka ulah nyebut Cepot saja memeh keluar wayang sebab urang payunkeun heula tugas awal urang naon tolabul ilmi taeta supados naon supados fardu kalaku sunat kalampah tina surah at-tahrim surah naon cenah Umi ayat kagenep ayat sabaraha urang awaskeun nya bismillahirrahmanirrahim unune malana jidah tuh telat aya malana yakin yo wah kudu ngamat heula ieu mah ka pangarsapeun adik mohon Ki Anom tadi nu karinya sami da laguna lagu Cicalengka subhanallah pangarsa al-maghfurlah Ki Haji Syahid mudah-mudahan ditebarkeun ilmu sing jera di ahli-ahli Quran amin sok namun telah sakedap kurang amat sorakna da bisa ngamat ti dalang mah nya jauh berasono tong ka anjay si Haji kakaraka kitu cek budak anjay gerengseng si dalangnya nu jauh geura cunuk moaga geura datang geura bajing beraga suku keris bajing marangkan uti kalir sakal uti kilo sakil uti bulan sakul nu tiluhur geura turun di handap geura bijil geura bajing beraga sukma hiji kahirupan hiji wahirupan hadir sukma raga rasa cipta asup ka dieu suara kori tadi ehwan di dieu sekali deui tah geus aya ehwan jadi pencet anu urang bilari Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqikatil murad ku angkusakum bilari tafsiranana dina Fawaidul Muhtaroh ku angkusakum saur Sayyidina Ali tafsiranana ai alimu angkusakum jadi memeh kabudak teh saha heula nu jadi nu jadi bapak sanggeus bapak kakarak nu jadiin
Nah sok kurang papai mana wa ahlikumul khairu ahluna kakara ka bojo kakara ka anak tuh berarti bapak ibu anak catat jadi bapak heula nu pertama teh kakara ka indung na kunaon ieu mah jeung timimiti bapa heula terus ka bojo ka indungna terus ka budak ai mayang cuna minanar di mana bapaknya ka bojo kanu jadi anak sok sieun eta nu jadi anak jeung pamajikanna teh tuh ti kebrus kana neraka tuh sing arungut depan bapak-bapak anjir heueuh sajoy ya tinggal hiji tak bapak heula matak tinggal ini saur Ibnu Abbas ya tafsiranana pan mah saur Sayyidina Ali saur Sayyidina Ali mah alimu angpusakum kana diri heula kakarak wa ahlikumul khairu aima yang juna bihi minanar tegasna salamatkeun tuh pamajikan jeung anak maneh sageus maneh salamat teh mah nya urang humpul ka surga ari pamajikan jeung anak ka neraka kitu Pak matak dina iqadul himam sarana al hikam dijelaskeun jalmi teh aya nu lakiun fid dunya walaisa fil akhirah di dunia apa babarengan salaki jeung pamajikan babarengan salaki jeung pamajikan jeung anak babarengan duh gue maot hor aya di akhirat ka mana pamajikanana eueuh teu babarengan pan urang teh hoyong ngahiji teh di dunia jeung di akhir ta eta Pak di dunia hayang ngahiji di akhirat hayang ngahiji aya di dunia ngahiji di akhirat ngahiji ngan lain disapaah tapi balik dek setik balik pamajikan jeung anak teh ngabring ka salakina rek minta pertanggungjawaban uruh euy berat ya euy kumaha teh dilanjutkeun ieu teh mah eta geus nyebutkeun berat ya ieu tah saur saya tak saur Sayyidina Ali nomor kedua na tafsiran at-tahrim ayat kagenep saur Ibnu Abbas nu kaduana hiji faqihuhum awas ya jadi seorang lelaki seorang bapak teh kudu pandai kudu nyaho ilmu fikih tuh geuning hiji teh ilmu fikih dah batak di daerah pengawasan kade abringkeun nyapanya keun pamudakeun dengan berbagai pamuda mah erek dilekmong sugan pamuda mah nya erek ayeuna teu make kopiah sugan nu pentingna mah daekeun ngopi we heula di majelis siap ngopi we heula ngatak-ngatak ta majelis kan heula anjir cenah ieu mah we masih kita sagedeng deui hiper nah sok geus ngelun kieu ya nya iblis geus sianeun Pak ku haseup kitu mah ngabret anjir cenah aing muah ka jero mah cenah bau udud cenah ya naon sababna sabab itu kebutuhan ilmu fikih mataknya adik-adik simkuring adik-adik nyanu kararasepkeun ari masalah setelan mah der bae lah kumaha bae carana nya rek bubudugulan sugan ayeuna rek make celana lepis rabet sugan heueuh erek make lekmong sugan erek digamaran sugan dina awakna erek diantingan dar jang ka majelis mah cicing anjing hayu mingguan heula anjing kapan pantas anu keur awan jeung ngajak mingguan hayu anjing ieu mingguan jig hayu urang ka majelis heula pan meureun anjir si eta mah hade keur mabok inget ngaji bener teu tuh bakal jadi contoh dina urang bangorna lamun aya dina pangaji Masya Allah mata pemuda-pemudi di dia mudah-mudahan nya sing digiatkeun kana pangawasan amin ya sok jang pamuda da tingali pamuda artian yang ai ujang geus hafal pamuda artina tuh ari pamun teh baham idopatkeun kana za isim isyarah mana pamuda dengan mulut pemuda ini maka kampung bakal ramai, kampung bakal aman, kampung bakal hidup betul. Hidup pemuda, hidup pemuda, hidup siap ngaji, hidup siap bela ulama, hidup siap bela ajangan, siap amankan rana.
baru babrana siap cenah euy. Alah deka. Ayo pamuda Cihaleuang teh resep lah deka. Heeh. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya kasep naon sababna engke ieu paur tah nu aralit kieu teh pan meureun teh didikeun salira. Putra ajengan tak ieu engke teh ningali kana kebiasaan pamuda. Oh da pamuda anu eta oge cenah abdi ge oh nempo teh kieu alus tadi turutan deui ku generasi itu terutan deui matak ilmu modal tak kudu dijeroan. Terang teh Pak ilmu modal. Oh urang modal. Sok tah si Aang sakeun rukutu we modal. Teu disebor. Datang we si Aa nu kadua. Kumaha ngomongna? Si Ajing teu neleh. Tuh. Bener teu? Tah berarti urang teh urut teh kade kudu ninggalkeun nu alus. Ame diomongkeun tah kitu lah pokona mah hidup pemuda. Hidup pemuda. Doakeun nya pemuda-pemudi subhan ku ibunya doakeun yang saleh-salehah. Ya Allah deudeuh sim kuring mah ka pamuda teh nya deudeuh matak geuning ai ditalak-talak mah ditalak-talak ieu pamuda ku sim kuring nepi ka aya Pak sim kuring tuh nu sok megatan di bojong ditutunya tika dongkap ka sim kuring bari geus dongkap ieu teh cenah usaha cenah abdi teh bade tataros naon cenah cenah tataros we cenah kumaha cenah ka abdi ieu aya nu nyebatkeun cenah wudu abdi teu sah da peda aya gambaran nakokod cenah. Cek abdi teh deudeuh teuing. Da eta meureun teh di waktu di gambaran teh keur teu eling nya cenah. Muhun cenah. Tuh keur edan berarti. Nya kan nuju teu damang eta teh. Nuju teu damang keun aya da di jero kulit cenah eta mah luareun daging. Sok we cenah dan dina kupikih mah pahkum bidawahir palatahkum pisaroir ceuk pikih mah tong ngahukuman nu jero nu luar we nu ngajentul ka tempo di luar nu bisa kaambeuk bau nu aya warnaan nu nempel di luar bisa teu nembus eta cai lamun wudu tah eta mah kudu dihilangkeun pada eta mah di jero jelaskeun ku sim kuring teh kieu ka akang mah teh mulia batan abdi. Naon ciri kamuliaanana akang malit ibarat tak ieu cete bensin pertalit pertama sim kuring cai bodas batur moal warnieun ngauyup warna ieu ka akang mah moal warnieun nguyup ka akang ieu naon sok geus nyaho akang pertalit pertama dextrit tapi lamun ka sim kuring cete cai bodas pasti dialuyup padahal teu nyaho cete dina nu herang cai ieu jerona aya racun. Aku mah cenah Kang can kaharti muhun panca teh akang mah geus dicap ku batur jelema teu euceung alus teh dina omongan-omongan akang najan bener pasti moal diguguk muhun cenah tuh coba lamun sim kuring cek sim kuring mah cek batur teh ustad dina salahna oge disampaikan pasti diguguk ku sim kuring mah ibarat cai herang jerona aya racunan bahaya keneh sim kuring batan akang mah dikitukeun teh Pak ceurik ngaguguk muhun ti mimiti ayeuna make lekmong nepi ka make koko geus make koko make sorban antingna dileungitkeun eta mingguan teu eureun-eureun Pak. Allahu Akbar padahal sim kuring mah teu nitah mingguan henteu dikitukeun akang mulia keneh akang batan abdi naon sabab harapan akang mah ageung di mana tobat nyegruk ka Allah ditarima dihampura ku Allah Subhanahu wa taala sagulipak akang mah ka surga ngan abdi sagulipak abdi mah ka neraka dikitukeun da langsung ceurik oh geuning jelema teh kudu dibere nyaman heula nya main harulang ieu nya Allahu Akbar. Oh kitu da sim kuring mah teu bisa ngaji. Ngan kitu we ngamalkeun kitu we. Oh urang ge geuning genah ari disanjung heula mah kitu nya. Tah ieu. Sok urang uihkeun deui. Matak mudah-mudahan ya pemuda sing terinspirasinya. Upana ayeuna teh lamun jam 2 Pak jam 2 sok mestikeun ka sim kuring. Usah cenah abdi tos di masjid cenah. Kur ayeuna tahrim ceuk abdi teh lain tahrim tarhim. Oh tarhim cenah tarhim. Ngabaturan Pak Aep cenah. Oh jeung Pak Aep tarihna teh papahula muka kunci.
nepi ka heureuyna teh kieu cenah eta cenah di dadaguan cenah subuhan tiluan ari ceuk imamna cenah kieu li cenah kunci we lah cenah geus moal nu datang deui kota aya kitu eta Pak pan bunga urang teh ningali kitu nanyakeun doa tahajud eta alhamdulillahirabbil alamin Gusti Maha Agungnya geuning mudah bagi Allah mah matak pantas wa ma taufiqi ilallah taufik nu ngagaduhan Allah Subhanahu wa taala urang mah hanya wa tawasobil haqi wa tawasobil sabri silih asa silih asih silih asuh silih tulungan silih talangan dina raraga ngawangun ukhuwah Islamiah sareng ukhuwah insaniyah insyaallah ieu mah katipu euy hiji tanya nah Saur Ibnu Abbas pakihuhum yang pertama urang teh kudu belajar ilmu fikih nu kadua wa'alimuhum ai ilmu tauhid tegasna ilmu tauhid untuk meyakini keadaan keesaan Allah betul yang ketiga nu dididik ku Ibnu Abbas nu katiluna nyaeta wa'adibuhum ilmu tasawuf supaya boga adab tuh panjeri ngaos ayeuna nya alhamdulillah oh matak digubrageun ilmu nu tilu kade fardu ain mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi di mana ninggalkeun ilmu nu tilu eta teu ngaos ilmu fikih teu ngaos ilmu tauhid teu ngaos ilmu tasawuf maka siap-siap urang menang bebendu Allah ketinggal ninggal keunana naudzu summa naudzu nah ubrag we nu tadi pendidikan anak moal bisa hasil lamun teu dibarengan ku istri ku indung nu solehah ye matak ayeuna urang tobatan we bilih kalangkung daru mawas pannya dina bab rumah tangga dina bab ngasuh anak bapak-bapak oge baheula henteu tatanya heula ka ajengan nya Pak nya asal liangan we nya leres teu Pak nya ari Kangjeng Nabi Musa gaduh tongkat naon Pak gaduh tongkatnya nah jadi Kangjeng Nabi Musa mah gaduh naon tongkat bapak ge gaduh tongkat Nabi Musa mah bisa membelah laut ai tongkat bapak mah bisa menusuk laut oh itu tingali ya Allah ya Rabbana ya Karim tongkat bapak tak gagah eta mata sok urang bukakeun ye bisi urang kapungkur dina pas rumah tangga ngadidik murang kalih urang teh teu keuna kana aturan ayeuna teh urang teh diemut tanbih mengingat di istighfaran we lantaran di mana budak hiji budak urang teu meunang ridho nu jadi indung jeung nu jadi bapak punten di mana engke rumah tangga eta budak bakal boga bang baluh dirungrung ku kabingung dirongrong ku kasusah diudag-udag ku kahayang tamatak bisi urang kunaon ieu teh abdi teh ka guru atos nyuhunkeun doana jeung tatangga atos seri hampura malah ka kolot abdi geus mela hampura kolot urang geus eueuh ka umbru eueuh manten bisi aya nu nyelap dosa ka ama kolot kanu jadi anak teu katobatan maklum jelema al insan mahalul khata wa nisyan tuh jadi bang balu nya panjalmi teh geuning kunaon abdi teh ka ditu geus ka dieu geus wiridan geus ngadongkapan kiai geus ahli hikmah geus ledig ngan abdi kitu teh aya menyat tapi si aya hiji kejanggalan dinu jadi sepuh kanu jadi anak bebaskeun nya matak dina sajarna kitu teh Gusti hampura bisi abdi aya kecap hampura bisa abdi aya nyentak bilih aya manah abdi kapungkur nuju ngurus ieu si kasep nuju ngurus ieu si gelis abdi aya ka amak sehingga hilap teu katobatan bisi jadi bang baluh Gusti bebaskeun tah kitu mana syaratna pan kieu syaratna hayang ngahasilkeun anak nu soleh hayang ngahasilkeun anak nu solehah di mana aya dina asuhan seorang istri nu solehah matak mudah-mudahan ibu-ibu anu teteh-teteh sadayana sing soleh-solehah amin ya Allah ya Rabbal alamin tingali yang bagi lil walidi ieu teh pangarsa aa keur naon keur ngadidik kana urang kalihna
yang bagi lil walidi ayurokiba waladahu min hini wiladati li annahu amanatun indahu fala yastamilu illa li hadonatil mar'atil solihah li annal labanal hasila minal haram la barokata fi kunaon ieu pangersaan nepi ka nyiepkeun model kieu gaduh artos dikana hiasankeun kana tuangeun malah ngondang guru-guru dihadirkeun guru-guru tatangga baraya dihadirkeun kunaon ieu teh ieu teh keur satu pendidikan kanu jadi murang kalih memang murang kalih can ngartieun ka model kieu tapi tos peka da dipaparinan ilham ku Allah Subhanahu wa taala nu kaduana ieu pangarsa teh keur ngadidik nu jadi anak lantaran kewajiban mana min hini wiladati kalimat yang bagi wajib ke seorang bapak ayurokiba mendampingi ngadidik nuturusan waladahu anakna nyaeta nu kasep encep jimoy di mana min hini wiladati min nuduhkeun kana li naon mina lil ibtidail zaman timimiti dilahir orok kedah didampingi kedah dididik kedah ditarbiyah kuno jadi sepuh nah dimulai lahir karena orang ngobrol lah imam ngobrol lah nya patak begitu lahir teh pan sunah di adanan belah katu di komatan belah kenca tuh terasna dididik murang kali di mana nangis kade murang kali didik dengan pendidikan yang bagus pan budak teh karah dituding-tuding diajarkeun nuding ka karuhun budak teh nya budak ning sok leweh nya budak teh sok leweh ninganna kadang-kadang nangisna teh sarupna nya tabu 3 tabu 12 bari aneh murang kali teh cisoca teu kaluar ngan ngear we ti kelai henteu nya terasna deui kembung henteu urang ti nyusu nya kagencet ku bapakna henteu eta tapi nangis kumaha aturanana tah ieu kedah uninga ieu nu jadi bapa nu jadi ibu bisi tudang tuding budak diajarkeun paingan budak teh jadi sok tudang tuding geus atuh meureun da diajarkeun ti leutikna nya leres geura sok urang buka di mana murang kali urang nangis wayahna keuna nu geus mah urang tobatan ieu mah nu kapayuna la tadribu auladakum fil mahdi ala bukaihim fa inna buka as-sabi fil mahdi arba'ata ashurin syahadatu alla ilaha illallah wa arba'ata ashurin as-salatu ala nabikum wa arba'ata ashurin al istighfaru liwalidayhi tuh 4 tambah 4 8 tambah 4 12 pas budak usia 1 tahun. Nah, di mana murang kali usia na 1 tahun kahanap derwe nangis nu aneh nangisna. Kalimatna la tadribu kade hiji tong diciwit, kadua tong digebug, katiluna tong diubar aber kaditu kadieu komo dibawa ka mbah dukun. Naon sabab bisi ditudang tuding di deketan ku akina. Gitu. Deres 1 tahun ke bawah ya. Naon margina margi ieu murang kali nangisna dina usia 4 bulan eta murang kali syahadatu alla ilaha illallah murang kali keur syahadat kan urang nu teu peka sugan teh kunaon budak teh nyapan murang kali teh geuning orok teh rupa-rupa lewehna teh da sim kuring gaduh murang kali 3 beda karakterna lewehna teh aya nu jenger aya nu halimpu aya nu kadul lewehna teh nya orok teh pan leweh ning nya saya teman lamun lalaki badak soalnya teh nya hah serah bapana cenah aya nu joer dawe ayahnya gitu ayah tak orok model gitu pan budaknya gitu.
kalimpu pan make mie dan dina asli mah leutik. Bapak nya anu jeung RB orok teh indungna kawewe berarti tanyurupna teh ieu murah aya we ning budak teh nu lewehna teh sakieu ho lain eta budak ku kaduanya lewehna teh sakieu ho tak ada eta lain leweh katajak bapak kadenya sabab ieu pengalaman simkuring mah ibu bapak kapungkur saurupun biang almagullah jang maneh mah baheula cenah keur usia 6 bulan kulit maneh untung aya rupaan nah kumaha umi maneh mah kos jantung geuneuh kabayang teu Pak jadi kapungkur cenah kulit simkuring nuju usia 7 sasi kos jantung saking ku hideungna nah kunaon cenah umi pan maneh mah jang leweh we cenah jadi salami 6 sasi teh nangis we simkuring mah nangis nah aneh kitu waktos magrib nya tabu satu kaditu ngan teu aya cisocaan oh ternyata ini mah kajawab dina kitab Budurus Saadah karangan Sayyid Amin jelas di mana murang kali usia 1 tahun kahanap nangis wae ternyata 4 bulan lamun leweh gemeng ogo murang kali teh keur syahadat ngan inung jeung bapana nu teu ngadangu gitu teu ngartosnya ayeuna mah hartosnya tuh ayeuna mah hartos ngadangu orok teh tersah tegelisah nya ngan syarat teh hiji henteu nangis teh hiji henteu tikelai burang kali nanya teu aya luka teu aya kanyeri kaduana henteu aya keracunan nya sok aya keracunan pan nya keracunan susurut bapak bau bako matak cirian kana nyusuan di dia teh tulisan belah kanan baby gitu belah kiri papa jadi masalah atuh budak umur 6 bulan geus boga paru-paru kos nu udud si orang sok parbut baru aya Pak di dieu nyadap aya nu nyadap kawung terang Pak kulanter terang teu ayanya apanya aya nu uninga kulanter atuh naon di lamun di daerah Cihaleuang di dieu namina naon lamun lodong panjang teuing geuning caina loba keneh der we ngadamal gagantel kolaning tadi dia mah kolaning di Bandung mah kulanter beda eta keneh kolaning kulanter asa eutik bener teh pan ari inungna keur boga budak mah bapakna teh sok make gayana teh gaya kulanter atau kolaning seri siapa pan orok mah ponok sakieu da di belah mana di belah kartu orok bapakna di belah kenca meuni ceples we jiga kolaning tah teh gaya kolaning teh inungna anon budakna nyusu bapana nyusu gaya kolaning gaya kulanter teh mun lamun dina ranjang mah pan aya gayana sorok asbes entep senok nya aya solenang bedil mun aya caringin rungkad rupa-rupana aclok bangkong rangke kalapa nu naik ning kana kalapa pan kikieuan aing nah jadi kadinya ya teh kana da bab nyieun anaknya aya sehubungan anak dah gitu tah nah cenah eta jeung tadi yang aya caringin rungkan kumaha muhun pan karesan ari pun bojo mah kawitna mah alit pun bojo teh cangkeng lagi alit terus papanting nuju di kobong mah ditika we musim kuring blek teh badag ge teh da cek pun biang mah almagullah cenah sujah maneh mah cenah sukses cenah ngurus pamajikan teh naon umi badag cenah ieu mah pas umi cenah teh heuh pan ai kapungkur mah bisa disolenangkeun ke bojo teh ka dieu tah dikagigirkeun ge gitu
da ayeuna berat teu kuat Pak ayeuna mah gaya teh caringin rungkan teu kuat pan kabawa urang bro labu caringin rungkan mata kadenya ranyang kudu karuat bisi ngaborobot ditanya ku mitoa saha eta naon eta panemal teh jeung minantuna simut Pak aya abdian padahal murah bisi simut jeung manehna ngagulung heheg gae erek gaya kumaha heheg ngan lamun rek dijieunkeun budak mah sing apik ulah malam-malam sagawaya ulah ieu kanu encan ieu kanu encan ngan lamun kanu geus tobatan ti ayeuna Gusti abdi teh asal we nyieun budak teh paingan budak abdi teh sabelah dina budak sabelah hideung muhun da dina lawang pan kada tobatan ti ayeuna apan jelas dina Fathul Ijar nya dina Fathul Ijar ieu mah gitu kenae meskipun eta kitu da geus aya setiap ayeuna coretan aya coretna berarti aturan jeung urang nya pan geuninganan lamun malam anu cenah malam rebo ini nya der teh dijadikeun tanutpah teh dina malam rebo budak geus sok gumul awas isukan ulah omongan awas udah nampo pamajikanna sia malam rebo nya jadi ulah nya komo deui lamun di mana di luar rumah hanapeun tatangkalan iuh-iuhan lain piraku nyapan anu kitu mah hubungan gelap nu atuh da wajar atuh pan anyar kawin meureun anyar kawin mah kabeneran pan salakina teh geus hayang naon geus hayang babantu kami tuh ada hayang kapake atuh ai bojo ngilu deui ngoret salakina di handap bojo di luhur pan kikituan keur ngoret teh tah heeh cek salah kita anyir cenah bangun hayang wah bari kitu buka sikit nih jos awas ya di mana nutpah dijadikeun poe harita dina waktu eta maka eta murang kalihna di mana gubrag ka dunya bakal jadi syarik jadi bangsat nya Kang ulah lalawora aturan nyieun teh mata lamun rek barang damal mah cing barang sing sareumi seberotan sing sagala seungit cepil dah salah kita sok ngamuan ceuli mau jadi conge mau sebrot baham sebrot ulah lo bating da pae keracunan awas aja di mana orang tujuan jeung deui kade lampu nak tong caang teuing majar teh ame bodas da kumaha citakan atuh aneh ieu mah hayang bodas budak nyalakeun kana lampu kudu remang-remang lampuna kudu remang-remang lampuna nya tuh upam bari damalkeun naon sababna sabab man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu di mana awalna sae hasilna bakal sae dan udah diharapkeun ku urang lain bodas jeung nu karadituna budak nah hayang nurut kana jadi indung bapa eta nya ieu pan budak teh ngalawan geuning nya mata kade komo keur waktu adzan kadangu adan tak ada ye bisi ye biaya pengantin anyarnya anu nyarencan jeung ke ye kalau wung teh adan sengkeun keur pengantin baru kadangu butuh teh tak gitu Allahu akbar Allahu akbar
kumaha eta langsung cabut orang lain dia mah kumaha ieu nyi terus ya bisi dijadikan eta nutfah waktu adzan sehingga lamun nutfah dijadikan ke waktu adzan punten dina dohir murang kalina bakal teu milari lolong henteu dohir batina mata hatena budak teh lolong tuh matak sakaya teu milari nya kade ulah tuturinganan oh berarti saya teh adan ulah ieu mah dina kateranganna kitu nya na katerangan komo deui nu paling paur satos urang ngimpen jima ulah digawean deui ulah sabab lamun dijadikeun deui eta nutfah sabada urang nyimpen punten eta murang kalihna bakal idiot naon sabab anak jin eta teh mata sok aya nu sami ning pamenteuna sadayana bade istri bade pamaget da eta apa menika dong dora atunya isukan we atuh nya ieu mah upami bade dumaldam lah tapi lih urang kitu urang tobatan we astagfirullahaladzim ya Allah mugi-mugi abdi sing dirasa damun abdi teh da teu uninga da teu pernah ngaji heula bab rumah tangga bab kikituan teh nya kukudaan abdi teh henteu istighfaran ku urang bilih jadi bang baluh ka urang kali urang tuh contohna ieu pangarsa guru urang sadayana nyontohan ieu ka urang kali mana deui salajengna li annahu amanatun karena ieu urang kali si kasep teh amanah titipan kedua siapa yang akan menjadikan anak soleh dan solehah kaduana istri seorang ibu fala yastamilu ila lihadonatil mar'ati solihah mual bisa hasil ngadidik budak soleh mual bisa hasil ngadidik murang kali solehah lamun seorang ibuna teu solehah budak teh lain dibacaan la ilaha illallah geus jelas ibtahu ala sobiyatikum awala kalimatin bila ilaha illallah li annahu amanatun ingdahu kade euy obrolan urang jeung budak kulapad la ilaha illallah li annahu amanatun ingdahu matak sepuh kapungkur sok ngayun budak ku samping tuh matak ibu-ibu teh melong naonnya sorbana teh juga samping mun pai teh sayang Pak naon sabab sim kuring terinspirasi tina janten ibu Gusti ceteh ningali indung dirurug ku samping dere boga emutan urang teh gubrag ka dunia baheula mah di bedong teh ku sinyang apanya baheula belaan bapak geningan baheulanya belaan bapak boga samping tilu rela we bapak mah teu make nanaon baheula samping teh direrejet jadikeun genep dijieun amat dijieun apok dijieun bungkus dijieun tilam tuh ku samping baheula nya ceuk mitohana teh ka saha ka budak awena teh nyai wayana mah rek balik heula dek nempong bapa maneh bisi canyang kolorna eueuh nu nyeuseum mah dek balik heula indung papagah kanu jadi anak dek ditinggalkeun heula balik gitu ngan wayahna mak dek papagah lamun maneh encan 40 poe 40 penting atawa 60 poe 60 penting ulah wani-wani deket jeung salaki sia karunya ini teh indungna teh balik ke saminggu cenah ka dieu deui heueuh der teh ka saminggu nepi gitu kabeneran pan apok teh geus sagala kakiihan kapodolan cek pojona akang mohon gelis nitip heulanya si nyai kumargi ayeuna ieu neng bade kahandap heula nyeusehan kawahangan pan giridig wanita kawahangan nyeusehan baheula nya ari salakina teh pan teu boga di samping teh da beak dijieun amat Pak ai baheula mah da can-caman sidi can pake celana dalam baheula mah lamun sontog ieu teh sontog ieu we geus baheula mah matak aya sujaan pan paranyang baheula mah
Oh itu atunya ada baheula pan kloset aja minal awiin wa jangkungin. Tina awi jangkung. Sakieu tah baheula mata kloset teh. Nya mata lauk baheula mah geuleuh di huluna. Da katingang waduh katuh. Sok ningali lauk cirata da aralit aya mah lauk cirata. Nya bari ka pungkur mah sok aya di tina bahbiran au kai nya. Kadamel tataban teh adak caina teh kadinya ditololkeun pan kieu aya lauk beuleung. Pan ku lauk emas teh kitu ti harap teh. Mata kolot baheula mah mayoritas ududna ge lain eseceng, padudan, Pak. Ame lila pan kieu. Ti handap teh digemol we ku lele dumbo. Mata panjang make suja geus kitu teh cicing tungguannya si nyai dagugut atuh salaki ari imahna teh 4-3 jadi lamun mukakeun lawang pantai langsung katempo ka tengah imah gitu simutan yang aringku kue kieu tanya ngigir ari di simutan suku ganeng reungit kana ceuli akhir wae cenah roromeheun adi sintet oge teu dicalana der we sare tutupan ka dieu teh diringkep ka luhurna mah buni ya tinggal pan dibukakeun panto teh assalamualaikum assalamualaikum eueuh nu malah didorong we lalauna brai teh melenge sakieu can kabeh pas begitu kacaangan nyemplong katingali heran ai ceuk indungna gorowo tuh si nyai ceuk aing oge ulah waka deukeut-deukeut sia jeung salaki sia geuning balukarna model kitu kiridik atuh kajarian ngaraja wer koto indungna teh der teh ngalakoneng Pak jebot nu arca mangala siriwik eta daunna diala dipais bus kana hawu teruban kelebu geus asak laan diantel-antel singka jero singka jero ajaran dan nu bapa malain mewah tani kitu teh bakal mereupan nya kan eta mah aya kejadian model gitu aya geus kitu meureunnan asahaneut ceuk minantuna teh asahaneut ceuk dinya genah ai ceuk indungna nah sia teh cenah hese-hese teuing tapan baheula mah sok diteteg tak ku indung suku tu amat teu apaleun taroskeun ka indung beurang nya tak kapungkur mah matak beda apanya gumurih menang bidan jeung gumurih menang indung beurang beda da menang indung beurang mah bener tuh asli dikitu teh pan sim kuring mah dicobaan duanana nu cikal make indung beurang nu kadua make bidan bener aya beda dan asa boga jurus ieu tah indung beurang mah jurus teteg jadi dikitukeun tah digejreg eta pan teu kajero didadatkeun ku indung suku atuh burial muncelik pan muncelik hudang teh kana teh ning sia heula teh orang geus ieu teh nya urang ku samping tah diayunkeun ku samping terus nake maot urang diruluk gunaon ku samping tempo heula jam waduh jam 2:30 nih euy Pak penting teuingnya tong penting teuingnya sakedik deui sok urang bereskeun ke keluar wayangnya sekedap mana nu tadi matak palayas tamilu ilali hadunatul mar'ati sholihah
mual bisa hasil ngadidik anak soleh jeung solehah lamun indungna teu soleh solehah. Kenapa? Karena ketika aya dina ayunan teh kudu la ilaha illallah da indung baheula mah ngayun budak la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pantah disebatkeun we teh nu kasep tah nya. Jang afham damelan, jang afham damelan, la ilaha illallah Muhammadur baheula mah der urang kali teh diayun deui leweh deui lam yahtalim hamut lakon wa matasa lan pimada tuh baheula mah ibu teh ngais budak teh kitu aya nama nain asongan YouTube aya nama atuh budak teh kikieuan deh sok budak nangis ya utub aya utub we nama mantap waduh budak teh memang mangga teu naon ngan hawa sudah dijagi murang kali teu naon da budak kudu apalun naon ayeuna zaman-zamane kudu apaleun ulah monoton ulah dikerdilkeun sok lamun sakola cara nepi ka lulus masantren cara nepi ka lulus sok anteurkeun budak kana pendidikan leres ngan dipantau kudu jadi ibu sareng rama tuh baheula mah karek dinya kan amin tadakuriji ronim bidi aing geus tarapahleun euy alah pada ini mah lain ban wanci burit surya rek pamit atuh nanya orok teh rekamana cek orok teh adanya eta teh ayunan eta teh sesuai sareng katerangan dina kitab Budur Sadah karangan Said Amin. Jelas murang kali ketika aya dina ayunan seorang ibu maka jangan sampai perkataan orang luar daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi sebab buahna pau mangajang geura naik atuh ka pangjang lah wayangna keluar aya mah ya siap cekap eta ilmu cekap aya baweun euy aya bukan aya da kege si cepot ge bakal ceramahnya si eta geus kuah Semar bakal ceramah ieu mangan ieu mah ngabibingah we kasih kasep ieu mah nya kanu disepitan simkuring tahadus bini mah ieu tiasa hadir ka dieu nyata menghadiri acara walimatul iqdar walimah nganyeri ari hitan mah buahna gitu jadi di hitan mah sunahna eta di hitan sunah teh memeh wajib memeh baleg mun geus baleg mah wajib tamadil bapaknya ayeuna bapak sabaraha tahun usia ayeuna paledita ta wajib eta mah sunah teh di bawah baleg nu kadua dan wajib teh akilin tamin boga akal nu sampurna ai teu sampurna mah akalna keuna teh dikeureut oge tenan cenah mamake kupluk we alus ieu mah keur anu baleg boga akal nu sampurna wajib lamun can baleg mah hukumna sunah lantaran teu acan bade ngajalankeun kawajiban pan salat can wajib gak karek wajib dibelajar kade wajib dibelajar oge 7 tahun kahanap wayahna miwarang ka budak sapoe 5 waktu sapoe sapeuting dongkap duhur jang salat tah usia 7 tahun ka dieu mah tong digebug kitu we nyai salat geus sakitu lamun engke geus 10 tahun tak kakarak berarti 3 tahun urang ngadidik tah terus saya tepi ka 10 tah geus 10 tahun mah wayahna eta murang kalih di mana urang miwarang teh mungeun salat gebug murang kalihna tong ku halu Pak
pan gue mubarohin di itu nage teu meunang matak nyeri ti sampean ieu tah tina tuura ka handap ngababuk nanya cepret we kitu takut taeun ku nyere sa ieu mah sabeungkeut da hiji mah nyeri nya angkangkeun we sok kitu alim salat mata digebot da simkuring mah kitu kamurang kali mohon teu ngeunah wadukna cenah salira teh lamun emas mah cenah leuheung porocot emas cenah porocot emas ngeunah cenah ai mah porocot bau salat mata di mana ningali simkuring murang kali geus beungeut salat budak teh pewat kos anjing lumpat ka itu salat tak kudu kitu urang teh ka budak teh pan sok di mana dilelewe nya jangan salat kamu nanya rodat aing budak kitu teh nya mun budak abdi gitu eta budak abdi titah salat wah geus disekor jajan abdi mah geus dibere budak dititah ku abdi teh nurut jajan disekor punten tadi tentepan wayahna simkuring ngadidik wayahna tos netepan ta ieu baca genjang Allahumma alhimni rusdi ilman nafi'a wa lisanan fasiha wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin teras awas genjang alam nasroh al insyirah 8 kali ba'da salat bacakeun memeh beresna astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali budak teh dididik alhamdulillah nempo urang teh geus teh kieu budak teh ngaduluk heula geus balik ka imah tadi teu ngaoskeun doanya cek abdi teh ngaos banget cing sok baca doana istighfar 3 teras doa al insyirah 8 teras doa Allahumma alhimni rusdi ilman nafi wa lisanan fasiha wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin 3 kali budak teh nurut ti ka ayeuna ka karek kelas genep ayeuna teh urang kali alhamdulillah jadi kebiasaan bapak didik tinuju al so sa ayat tuh ayat duit kata 11 pas nya ayat salah selama da dek tika jam 3 ge simkuring mah siap simkuring mah gitu nah saudara ada moal uih simkuring mah moal uih rek langsung ka ditu itu itu nuhunnya tadi tos dijajabkeun dijemput simkuring insyaallah urang buka kakawen ai kakawen kamari di palih sakola emut keneh pangarsa henteu nya tos silapnya bilih anu emut pamudak poho deui parohoan tah ayeuna urang buka kakawen Sukabumi nya jadi Sukabumi Bandung benten kakawen teh bubuka upami pangarsa Abah Asep mah kieu pan saur nira anak panjang seneng ya seneng sabra ya sabra tak upami Abah Asep mah dilangsungkeun ya saur niratan anak panjang sineng ya seneng sabda tak upami Abah ade kosasi ditamahan kieu ulun layu ala taki wala bakti dening asih tah eta mah kakawen Abah ade kosasi ulun layu ala taki wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara upami Abah Asep mah almaghfurlah teu nganggo ulun layu ala taqi henteu langsung we wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara alokan atuh
jungkung sauyunan. Aduh cari cing. Oh hilap deui tah eta mah kakawen palih wetan. Nya. Upami kakawen Sukabumi ti pangarsa ayah Jaya Nuryaman padepokan Silih Asih kieu bahasana. Samia resmi ninggalih sami bingahipun galih opiak wiseng longkang jagat wiseng longkang ledri genting jagat pramodito genting jagat praboingkang wayang Henteu nganggo kenong. Ku ieu we tok 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 tok. Tah. Nya. Da biasa mah sok peka mah nu gaduson langsung we make pirigan kakawen ku saron gitu. Nyangan dan teu dikolingan ku simkuring sabab teu dibayar pan ku simkuring. Nya. Saprab tanekun ngandika kawadaling lisan makatan pangadikeun. Alarasa Raden Gatotkaca anu mana nampi pisaur kalih pisangam tilu janten Rama Raden Bima anu mana suantana tebenten tebih nu janten putra sareng Rama dupi Raden Bima mah ngagremna semu kataha kieu pokna Tah eta mah Bima. Jadi rada katahannya. Tuh. Dina nyarita ge nyentak. Raden Gatotkaca putra Awa yap kabayu Tah kitu Bima mah. Beda jeung Gatotkaca. Gatotkaca mah kayak urang gorowan ulah. Nya. yap kapayun putra Ama kasih yap kapayun waringen sungsang Raden Gatotkaca teu nolak deui dipisangam kuno janten Rama anjeunna hiber malih ieu kagagahan dina anu dipibandak ku Raden Gatotkaca lintang ti nu kahiji ajian waringin sungsang nu kaduana nyaeta ajian sabda pangrung nu katiluna nyaeta nu diagem ku anjeunna teh ajian narantaka hiber anjeunna ngapung luhur ngapak mega nu gagah sakti mandraguna bulu halis tipis bulu kumis nicis bulu kelek kubet bulu kanyut pecut bulu danga bulu jala bulu betisnya bulu keris angin pating hari nebakana tatangkalan ku hiber Raden Gatotkaca disarengan ku makhluk leutik makhluk gede manuk leutik manuk gede manuk nu serem jeung manuk nu teu serem ayeuna nyebut monyet pan sora makhluk gede makhluk leutik di sarada lempang Gatotkaca
yang santai. Ceng, ceng, mundur, ceng, 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 ceng. Tuh, tinggali langsung nyembah kanu janten Bapa. Ramadewani nyangakeun semua pagabaktos ka ujug panjenengan. Aya pikir sanaut yang ngaligih gingsir ka kamu. Kasih putra kamu nemelan Ramadewani mangga nyiap geura pedar naon anu bade dipimaksad ku Ramadewani. Dina sawatara di waktos kapengar leres ieu Bapa nampi mikul diutus isaha pangaresana aa di dieu nampi tong ngagerem anjeun aya naon ieu pemuda ieu can kana luhur ieu bade naon ieu cai bisi hanaa nu dibuka hiji ge. Jadi ya kaula teh kedah misanggau leres ajun kedah misanggau pada ajun teh pemerintahan Bapak Kades lebih hormat Bapak RT Bapak RW kalih sanayana diruakeun ieu kupun Bapa taganing aya nu pangukakeun nuhun pilih pada sasalaman heula atuh jeung agan waduh irhadeui salaman jeung agan nya nuhun bejakeun we jeung kopina gitu. Sapraptanepun ngandika Raden Gatotkaca saparantosna nampi mikul diutus gemban nampa pitugas rujaten ramana sajongjongan sakolepat aya soran kaluar nyaeta nu teu puguh jirimna sorakna mah aya sapraptanepun ngandika ka wadaling lisan makaten ngari Sahayun Syaha ajun wadi-wadi lengkahan ieu kaula. Tah jadi ibu dina riungan kieu teh aya disebutkeun Sang Hyang Rancasan. Iblis teh kakalayangan. Terus neangan jelema nu lemah rek diajak balik. Usaha tah dina pawayangan teh nyaeta ku Sang Hyang Rancasan disebut golongan para juring. Mana pamimpinna Rahwana ku Rahwana kata diajak nyaeta bandit teh para buta teh matak datang ning dieu mohon untung we aya Pak Kades mohon pa dieu Pak Kades pemerintah ya teh cek Pak Kades tajeng saur ieu tah penjaga ieu nya mohon para banser gagah ngajagaan teh bisa nu balik tengkas we. Ajun wani-wani hadepi kaula aya naon maksud tujuan ajun kana ieu kaula rek neangan manusia anu baralik pangheulana rek dikumaha ku ajun rek diganong dek dijieun batur kaulang jadi ajun teh rek mawa jamaah kaula leres saha ieu nu naek uluh geuning agan dibere kopi asli anjir ieu mah bakal lila deui alah nuhun teu jeung ududna atuh meneh lain Gatotkaca teh kitu nya jadi anu teh kaganggu pada kawan kaula leres kaula rek kaganggu manusia nu aya di tempat ajun wadi-wadi
langkahi dulu mayat saya. Hei barudak, kamu mana itu? Wani-wani ajan ini diberi ku kaula. Kadieu. Tah ieu kasep ieu aya di dieu. Bade nyambak ieu cu. We naik. Barudak we kadari naik kana panggung euy. Buru narae. Oya Oya itu duaan tuh nyarumput ya. So Oya sok bagi genda bungkusan nya kade katinggalan deh. Ieu kaula moal tiasa lami-lami mangga wa sebar wa cepot ieu geura kapayon cepot pot cepot cepot Cep salah euy. Ehona salah tuh. Nanti dibalik itu jadi mimiti ayo anjeun geura kapayon. Raden Gatot Gasa anjeunna langsung lungsur ka handap nu baris bade misangem nyaeta si Cepot kali nu jadi adina nyata si Dawal Mangga geura kapayon. Nah geuning lobake dieu euy. Nah ari dewek mungklang atuh tadi dina kantong. Nah ning gubraga dunia mah loba keneh ieu euy. Alah. Sok urang ayeuna urang sholawatan lah saeutik jeung Kang Cepot supaya berkah amin. Supaya berkah amin. Siap sholawatan siap. Sabab di mana urang keluar tina majelis ririungan balikna teu maca sholawat eta ririungan teh lir ibarat lalur ngagembrong bangke. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sadayana sallallahu Muhammadin wa sahbihi ma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sakali deui. Muhammadin wa sahbihi ma'ina Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik da cantar huluh deh nah teteh muni bara reuki nya eta mending ngalayan da aing abang dewek diberi suguhan kopi bayar teh kudu 3 jam 3 cenah keun aya panggung we lah antep di 3 jam 3 mah nya da urang mah perlu menjaga kesehatan betul urang dionang ka dieu ku guru urang teh lintang ti buat jangan doakeun leres
ngadoakeun urang kalihna yuk urang doakeun sesuai konsep Al-Qur'an nyata dina surah Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina khususon kasep putrana A tunggu ditulis di dieu qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhu waladan sholiha waj'al muti'a li abawayhi walillah wali rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Papahamna Sulaiman wa kulan atina hukma wa ilma wa sakharna ma daudal jibali yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syahid sok bacakeun ya syahid ya matin subhana man 'allamal insana ma lam ya'lam subhana man 'allamal insana ma lam ya'lam subhana man 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cabaknya Mas Taka cabak sok tak gitu kan bapak mantau bisi pening pala baby cabaknya tiupkeun jangan dadakeun eluskeun engke nya usap budak kurang tiupkeun kana munanana terus usapkeun kana dadana tah di mana murang kalih diawaskeun doa anu neme kata lalar teh doana heueuh darieuh nya ieu nya heueuh geuninganan tak eta baca tiupkeun kana munan tiupkeun kana dada di mana murang kalih belajar talaranana moal mudah lupa terus eta murang kalih bakal cerdas terus eta murang kalih bakal capetang bakal pasoha terus eta murang kalih ditiupkeun kana dadana di mana engke murang kalih tos dewasa moal tiba kana perzinahan. Amin ya Allah ya Rabbal tak ieu euy urang teh sehingga teh da urang mah ya ting nuan iraha matak cek budak kena si dewek lebay cek sedih urang teh euy nampa di Palestina jeung Iran euy Allahu akbar urang mah bisa syahid di dieu nya Palestina Iran mah euy keur careuring ieu batur mah baru leunt teu ngaruah bom urang mah buleut teu nguah baso Allahu akbar budak di dieu mah dihajatkeun di ditu mah roti hiji ku tujuhan sedih euy matak daruakeun nya dulu urang di Palestina dulu urang di Iran ku Allah sing dipaparin kakiatan amin malih-malih eta para syuhada oge para ayeuna anu berjuang na sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing diterampi di sisi Allah jantan syuhada amin para syahidah amin sehingga engke bakal nyapaatan ka urang sadayana amin. Pak di ditu teh loba janda euy di ditu ya di sana ya di Iran banyak janda-janda matak lamun urang hayang ngukut yatim piatu loba di ditu ada urang teh ka ditu bingung rek naon atuh da dieu teh boga urang nya dulur eueuh nempo bom teh moloho kemarin kieu ngan sok urang doa we ku Fatihah di bumi masing-masing doakeun Islam kuat Islam lungsur pertolongan Allah Subhanahu wa taala amin. Matak pamuda ulah lemah pamuda gagah takbir
Pemuda Bansor takbir. Tuh, siap tak kokoh. Dah, gitu we macam-macam eta. Itu. Matak sok aya di dieu tah ahli pencak silat. Ajarkeun ta barudak. Bisa nyerang ke ka dieu dah. Kewat teh ku urang. Cema-cema di itu teh. Tuh. 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 Iya, tuh. Tuh. Cemacem. Salamet ku silat mah tuh. Batu rek nyerenteng ka urang pan zaman sarenteng anu mah lieu. Batu nyerenteng ka urang teh serenteng tewak lep cek dek. Tuh. Dek. Tuh. Tuh. Kak awewe ka urang dek nyekek bawa ka dieu lep kak. Kak. Tuh. Pandeuh keutang geus nakelek mah di dieu. Tinggal kitu tah. Tuh. Nya, na salamat teh kitu teh. Baru ngahontal di lap, kak ngahontal dek nyekek ka dieu selup janap. Lap. Asupkeun tah. Lap. Tuh. Bawa ka dieu. Angkeup. Kak. Kak. Bawa ka dieu. Kaya dek nang karakra. Salamet meni geunahnya orang Sunda matak sariring ulah tinggal di samping saringkang ulah tinggal di pakarang tah samping urang di mana dur teh bedung kotor salana pakai samping da urang bawa saringkang ulah tinggal di pakarang tah bedaug bedaug ge urang Banten urang Sunda di mana aya tatangkalan ningang ka jalan ngahalangan jalan pan batur dek leumpang teh hese aya kitu mah mau bedaug kadek we ku urang aman jalan teh bisa liwat batur ta eta manusia teh khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas pang alus-alusna manusia teh manfaat pikeun manusia. Mudah-mudahan anu kasep sing langkung manfaat pikeun umat sarerea amin ya Allah ya rabbal alamin sakali didoakeun sing janten putra anu saleh amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.